Gimana sabar ieu? Iya gerobak tak iya nya orang terus terang wae emang tak iya geus di bore up nya mesinna tak iya batok lampuna iya tina kaya apa mang iya batok lampu kaya apa batu mah bogeun kaya apa mang batok batu mah sebleker tak wings seblekerna iya tina merek wings jadi iya salah yang ting ngenyod iya bisa hibar mang pokoknya nama iya mah tak iya nak buurtu blokna make buurtu pokoknya nama iya mah setelan cus weh ai gerobakna nama murah gerobakna malah dibonusin aja gerobakna nama tajeng adonana sekalian sok wani sabaraha ayeuna mang nah kakak astagfirullahaladzim kumaha erek mual Ai sia ngajelaskeun meni panjang-panjang teuing. pandi review ieu urang geus ngamodalan kitu tah sok tawar sok wani sabaraha Sabar aya yang sorangan ieu. ai orang mah kieu wae nya mangnya da mang ek usaha Ieu geus jeung sagala we pokona mah. pokona tinggal dagang mang ek usahanya orang udah ambil ganti rugi orang ngurus segala rupa iya nya segala rupa lah pokoknya mah pokoknya 20 juta lah 20 juta. jika nurewas 20 juta dibungurah ke orang iya Kabina-bina ting 20 juta isia. murah 20 juta memang asli aing mah Manya nu kieu patut 20 juta. sabaraha tuh Geus 5 juta we lah. Waing duitana ayeuna. taman setik memang Aduh. Tadi minta 20 juta ayeuna 5 juta dibikeun. Nah yang teu mahal teh. Sing bener sia teh hayangna sabaraha? bener mang aing mah aing kaya masa gitu sok we lah bae aing mah taman setik deui Sabaraha? eta bieu sabaraha ngomongna 4 juta lah. moal nambah deui 4 juta ku aing langsung di duitan ayeuna. anjing beuki turun deui wae euy tadi 5 juta 4 juta lali lelakeun mah bikeun we tuluy ku aing beuki turun deui Ai sia erek moal. udah sok burah bae aing mah Deal 4 juta. Wah, komplit deh Mang Duyeh mah segala naon ge aya. Pamajikan aing bungaheun ieu mah. Balik ulin langsung disadiakeun sale pisang Iya, bulat oleh-oleh. Oleh-oleh Mang lepik Duyeh. belut Wah, komplit ya. Mang Baso Allah. Di mana-mana ya aing geus pagi. Mang Baso. Mang Baso ada di Kadungora Garut lagi beli oleh-oleh emang teu icalan Mang Nah, ieu jol-jolan ieu aki-aki aya di dieu kumaha caritana ieu? heran kumaha pamikiranna unggal di mana-mana panggih we jeung si Mang Baso tiap poe panggih we heran kumaha pamikiranna asa rudet abi pelanggan setia Mang Baso teu boleh ka mana-mana teh pernah wae jeung Mang Baso Sekali deui ngomong naon? heran kumaha pamikiranna ngan pendak we jeung Mang tiap poe teh abi ka Garut pendak jeung Mang abi ka Nagreg pendak jeung Mang abi ka Tasik pendak jeung Mang heran kumaha pamikiranna Aya ge aing nu ngomong kitu. Nah, haunggal poe aing pagi wae. Aya ge aing nu ngomong kitu teh. Sebutkan heran. Sabar. Haunggal poe panggih wae. Aing kudu ngomong kitu mah. abi paling tersuka ka jelema nu sok umak-amak komo ieu amak kapegung Mang nah teu icalan Eueuh geus balik aing ayeuna mah. terus euy Geus balik atuh geus penting. oh meser oleh-oleh kangge saha eta Mang Jeung pamajikan aing atuh. Lan Jeung pamajikan aing atuh. oh kangge pamajikan nah teu nanya ka abi Mang Teu penting. ka dieu Mang ya Mang tukang baso abi pelanggan setia Mang kedana naros ka abi nah eta balanjakeun saha eugeul keluarga Mang eugeul pamajikan keur mitoha tawa keur saha naros atuh Mang kan abi teh pelanggan setia Mang Teu hayang aing nanya nagenan. Rucit. Mang ka dieu ya abi teh bosen pernah wajib Mang tiap di mana ayeuna ieu di oleh-oleh Mang Duyeh ya beres area Kadungora pernah deh jeung Mang kamari di Tasik pernah jeung Mang bosen abi teh heran da Sekali deui ngomong naon? bosen pernah jeung Mang tiap di mana-mana
Heran. Aing bosen. Mang Baso. Mang Baso. Aing heran aing di mana-mana panggil aing jalan Mang, Mang Baso. Mang, antosan sekedap. Aing Mang, abdi bade naros. Mang nembe balanja. Siap sabaran. bisa tuh sajam we ulah ngaganggu kehidupan aing unggal poe panggih jeung ngaganggu we bisa tuh Mang, si emut abi teh pelanggan setia Mang. Abi mung naros, Mang eta balanja oleh-oleh ti Mang Duye. Ieu siap sabaraeun? 200 terus Tinggal. Abi mah 1 jutaan Mang. Nah, Mang teu panas ku abi. Abi balanja 1 jutaan si mau ku 200. kan abi mah gaduh artos nangan sakieu-kieuna Nah, bet kedua atau sakitu atuh teu kabita si abi. Tuh, 1 jutaan. henteu teu kabita Heran, kumaha pamikiranna. Aya di bumi Mang aya saha wae. ya pamajikan jeung budak Mitoha gaduh, nya boga tuh kolot gaduh. boga Nah, si Mang heran, teu inget ka mitoha, teu inget ka kolot, ukur inget teh ka pamajikan ka anak. Yo, pamajikan lupan ku aing geus dijatahan ieu keur mitoha dua dibere hiji. Atuh Mang sing emut ye. Mang bisa numpakan pamajikan Mang teh tukang lantaran mitoha dilahirkeun ku mitoha Mang ye gaduh pamajikan anu ngawengi ku Mang ditumpakan eta teh borojol ti indungna ti mitoha Mang da teh emut eta ka mitoha ukur diji pameserkeun hiji kangge mitoha. ya Heran kumaha pamikiranna Mang ye mengpeung dioleh-oleh Mang Duye mah malurah ya meuli atuh siga abi 1 jutaan keun mitoha teh ya Mang didinya urusan naon ngatur-ngatur hirup aing sanes kitu Mang Lah sanes kitu kumaha? Erek balanja aing sakumaha we kana teu kudu nyawa di dinya mah. Mang abi mah cuma ngemutan ka Mang ye ka mitoha teh sing nyaa mun tanpa aya mitoha Mang moal mungkin Mang biasa numpakan pamajikan Mang sebagai anakna lieur heran Anjing. enggak Mang dipayun lah Cara kan itu sih ada. tas Basa. Bo, basa bo. Mang manawi prioritas Mang Baso. Aduh, Mang. Nah, icalan ngider tebih-tebih ka Cikaso ka Dungora Garut. Di mana-mana ya Allah. Aing panggil wae jeung jalma ieu. Ieu abi pelanggan setia Mang. Abi nuju usaha ieu abi ge sami icalan Mang ngider ka dieu. Tuh, Kana tas ayeuna mah. pohon. Manawi Mang bade meser ieu tas Lepano. Ieu teh tas murah meriah, Mang, tapi berkualitas. Moal pisan. Moal. Dacar ngalarisan abi ge basogenan. Moal meser. Heran kumaha pamikiranna. Usaha unggah poe meser tas wae ieu. Moal meser. Mang, Aing usaha unggal poe. Terus aing kudu meuli tas, didinya nu ngatur. Emang didinya saha? Hah? abi ieu pelanggan setia Mang. Anu setiap hari ngantosan Mang, abi selalu bade meser baso ka Mang. Nah, Mang tengah hargai ka abi anu sebagai icalan tas ieu. Teu manghargai kumaha? Hah? Nu aya pusing aing unggal poe panggih we jeung sia. Kumaha pamikiranna? Kumaha pamikiranna kumaha? Kedahna Mang teh atoh pernah we jeung abi teh di mana teh atoh. Najis. Mang, abi teh pelanggan setia Mang. Nah, emang teh emut, abi nu selalu aya setia menanti kedatangan Mang. Yeuh, Mang. Terus we atuh ai moal meser tas mah, abi meser baso. Tek meuli moal. Oh, bade. Sok enggal ladangan. Bener tapi ulah loba babletekan ya. Ohon, sok Naon we ieu? campur we Mang. Hujan wae nya Mang. Hujan. Naon we ieu? Icalan baso mah raos Mang hujan kieu mah seueur nu meser. Campur we Mang. Campur. Nuhun. Sekali-kali mah meuli atuh. Mang, eta dagang belaan anak pamajikan ya. Sekali deh tadi ngarusan. Belaan anak pamajikan. Nah, Mang. Urusannya naon sih, Mang? Ngurus-ngurus anak jeung pamajikan sorangan. Mang. Di dinya teh nah nguruskeun rumah tangga sorangan. Aneh. Lain nguruskeun. Nanya aing mah. Pan sarua we aing dagang genan belaan anak pamajikan. Tapi abi mah teu naros kitu.
Mang, icaran baso ngabela anak pamajikan. Abi tuh ikut campur urusan pamajikan Mang, urusan anak Mang, eta urusan Mang. Nah, Mang ikut campur urusan rumah tangga Abi, urusan anak Abi, urusan pamajikan Abi. Maksudna naon, Mang? Ikut campur urusan rumah tangga. Aing mau maksudna naon pira-kira nanya kitu unggul. Caingan siapa pinter kodek. Giliran ka aing nyala-nyala. Giliran ku aing ditanya kitu itu yang ada panela mah. Heran kumaha pemikiran dagang bakso eta gila urusan anak pamajikan sorangan. Aing mah teu urusan rumah tangga maneh. Pira-kira nanya unggul aing mah. Betah, koream moal jadi meuli lagi. Didinya geus ikut campur nguruskeun rumah tangga di dieu, nguruskeun anak pamajikan sorangan. Lieur. Tejelas sih Mang mah. Tas. Ngomong nyebutkeun ngurusan rumah tangga batur. Aing teh pira-kira nanya pinter kodek sia nama cek aing geunang. Giliran ku aing tanya kitu we gun ngadat manehanana mah. Mang, di pilarian sudah tempat ini tempat itu. Yang di mana gitu? Di luhur biasa deh beli tas. Kasih tas. Si bapak nggak robek tas nak. Bapak. Heeh. Bawa kuning di pakai sarden Ya. gitu. Dan kita di mana gitu bumi? Tuh di luhur. Sakit. Ya kan biasa. Sok deh lagi mah. Seru malahnya Model baru mana? Luhur tuh, tinggal milihan. Ah, Nah, sana berapa ya? ngirang 50. Sama 50 kan dulu 5 biasa lagi. Aku tiru 5 maneng itu mah modalna. Udah aku mahal, kilo 5 biasa lagi. Mas, kilo 5 beli. Bisa kia kan neng mah, karena kan neng 40 lah bias. Asman kilo 5 we mang. Neng tiru 5 mah tuh modal lagi nanti dugi. Si mang heran sama pemikiran. Si mang iya jualan teh. 5 tahun sekali di. Heran mang kumaha pemikiranna. Karena selalu dia ngomong dia. Maya kilo 5. 40. Mang kilo 5 mang. Si mang mah pemikiran aku mah. Tuh. Terus bayar tuh sok. Naon nih? Mana duitna mang? Nanya duit nak urang geningan. Ih, da biasa di dieu mang. Aku tuh apa? Pendidinya nu bawa duit agenan. Ah, mang duit lagi eueuh. Mang beneran nya geus tuanya. Abi dak mau heula bapak ka dieu. Ya dibayarkeun ku si bapak. Tapi dibawa. Neng, sing bener eta. Harus dibawa geningan tasna. Aduh bener teh ieu nya. Ayo berapa? Berapa? Iya tukang tas lah. Tukang tas. Mang Baso. Baso. Apa yang kan akhirnya saya ingat tentang omongan kata-kata Nabi? Ya anaknya. Heran. Kumaha pamikiran. Kumaha pemikiran? Mang Baso berdagang tas. Ya anak. Ya mang. Ingat nani. Sarua anak di bapak na musikeun. Tadi kertas. Mang, kata beli mang. Moal jadi. Moal dijual baik. Suka lain anak nani. Heran. Kumaha pemikiran? Tenang, tenang.